Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasumpingan miolama mogok keluhan tanya henteu hirup tak sumber masalah nama setelan kelepna rapet baraya jantan upami ayam miolama mogok biasana setelan kelepna sok robi aya rapet teuing. Iya mah rapet teuing nya jantan di setel oge langsung hirup di setel normal tanya setelan kelepna. Tapi aya masalah baru ieu teh oli henteu muncratnya baraya da biasana saupami tutup klep dibuka oli teh muncrat. Tah ieu mah contoh motor anu olina henteu lancar. Ada dua kemungkinan ya teh, pompa oli henteu jalan atanapi oli henteu ayaan. Tah kangge ngecekna dibuka baut 10 tah ieu jalur oli tinu pompa oli kanu head baraya tuh katinggal teh aya muncrat sakedik-kedik acan. Tah ieu kondisi pompa oli na atos dilereskeun baraya tah ieu contoh pompa oli saupami atos teh aya kendalanya tuh dihirupan teh olina muncrat tinu jalurna nya.